alhamdulillah beh ditunapan ibu-ibu ge barisa ngeja terus kanu ngejo saga Gusti pan baheula nya diurukan teh nya diejahnya ngaos Quran teh leres teu benten sareng ayeuna ari ayeuna mah sistem ikro ari ikro mah ditaratas ari kapungkur mah dieja Jabar JR jeung PS bari jeung galak guru ngaos teh kapungkur mah leres teu sigana lamun teh mah praktek kapungkur diterapkeun dina zaman kiwari bakal loba guru ngaji anu dipenjarakeun ka polisi leres poba sabab naon ayeuna mah pan budakna mararanja tambah-tambah dibelaan deui kudu jadi kolotna ari baheula mah naon dicarekan ku guru digebuk ku guru teh bebeja ka kolot teh lain dipangmeunangkeun tapi dicarekan deui bongan weh manehna padegong bongan we manehna bangor da lamun teu bangor mah guru moal nyarekan di mana aya guru nyarekan ka budakna nu bager aya teu aya jeung alasan guru nyarekan nu jadi murid lain ngewa lain ambak tapi justru nyaah kanu jadi muridna kanu jadi budakna supaya budakna berhasil boga ilmu nu manfaat maslahat barokah dunya teu akhirat leres teu matak abdi mah kaget ningali zaman kiwari loba naon budak nu ngalaporkeun guru ngajina budak ngalaporkeun guru sakolana da cek abdi mah eta teh kolot lieur leres teu sabab naon nu sabenerna nu kawajiban ngawurukan budak teh sabenerna kawajiban indung bapana di mana-mana indung bapak teh bisa ngawurukan wayahna atuh eta budak teh titipkeun ka mana ka sakola dina ilmu umumna ka pasantren dina ilmu agamana gitu matak budak teh titipkeun ka saha ka sakola ka guruna ka pasantren ka ustadna leres teu sok dititipkeun tara Bu dititipkeun teu teu deui iuran iuran sabaraha oh 2.000 tuh ka ustad mah 2.000 padahal peran para ustad peran kiai teh luar biasa pentingna urang bisa nyaho salah jeung bener bisa nyaho hak jeung batal wasilah para kiai matak bersyukur ka Gusti Allah reug-reug komo di daerah Pagaden mah da abdi pangamengan kapungkur sok ngeuliling ka dieu seueur santrina seueur kiaina matak ka dieu teh salasna mah isin ieu mah tabarukan we abdi ka para kiai nu aya di dieu sabab naon kuninga di dieu mah seueur para ustad alhamdulillah bungah seueur para kiai seueur para ustad alhamdulillah dalah kapungkur mah hoyong diajar ka para ustad teh hese leres teu belaan naon belaan kudu ngalewatan leuweung di dieu ka ustad ka mana kapungkur ka munirnya ka ditu ka munir ka ajengan hidayat kapungkurna belaan naon mamawa naon mamawa colen datang ke tempat ngajina make naon tuh make cempor abdi mah ti baheula ngaji make Quran we itu make cempor lieur aja palurah di dieu mah ngaji ge make cempor ti baheula ge ngaji mah make Quran hang dicaangan make cahaya da cempor dia we cahaya mah katingali tapi kan atuh beres ngaji teh irung naon hari itu pada jeung galak tapi luar biasa manfaatna sabab naon kata diman kalau jadi guruna dianggok usaha ku muridna matak luar biasa baheula mah morolang kali teh leres teu papanggih jeung guru ge baheula mah isin kajeun keneh milarian jalan anu tepi nu poek daripada kudu papanggih jeung guru tuh kata di mana luar biasa matak bingah alhamdulillah bisa urang ngaji bisa urang ngaos apal kana Al-Qur'an diejah ba jabar ba pak jabar pa sin jersi ya jabar ya bapak begitu baheula mah gitu kan ari ayeuna mah ari ikro mah ditaratas langsung dibacana teh abatasa
daza roza bokozoa kalamana ibtisi didi rizi betildi'i kilimini ubutusu duzuruzu. Kalau bahadinya matahari kolot ya susu jangan mau monyong-monyong tutuzo kolobono tuh ya bisa urang ngaji bisa ngeja bedituna naratas bedituna lancar we maca Quran wasilasa para tuh malah mandar ieu nagara bisa merdeka ge salah saliosna penopangna sajabi masyarakatna sajabi TNI na ditopang usaha para kiai anu luar biasa memperjuangkan sehingga ieu negara Indonesia bisa merdeka. Alhamdulillah. Tuh mata kudunya ka para kiai, kudunya ka para khususnya para ustad para kiai anu aya di dan sabab ayana nama mual kanu jauh ka jalan cagak tetap ayana nama maka para ustad anu aya di matak lamun merete palurah sing gede ka ustad anu aya di gitu palurah nu aya di mana palurah di dia si bapak bokal eta aja di dalam tuh leletikanana urang ayeuna di lembur ngayakeun syukuran menta didoakeun ku tuh boga budak-budak disunatan beres disunatan menta didoakeun ku ustad nu disunatan teu karasa tepung jeung jodona menta disarenkeun ku tuh ustad deui wae nu disarenkeun teu karasa pamajikan areuna 4 bulan menta didoakeun ku tuh nuruna 4 bulan 8 bulan teh kalah hese ngajuru teh nu akhirna datang deui ka saha ka bidan di dieu mah nya rek ngajuru ge datang ka ustad tapi geun ka kitu tah jadi ustad teh mah kudu bisa maragian ongkoh di dieu mah sika nama lamun aya nu maot ge mayitna dibikeun ka astagfirullah Allah. Sok aya nu maot di dieu Bu, Pak. Pami aya nu maot di dieu masyarakat sok tahlilan tara. Akeun bae atuh lapar. Nu maot nama di tahlilan masyarakatna tahlilan matak mending maca tahlil mending di tahlilan. Mending maca tahlil mending tahlilan mending maca tahlil sabab geus di tahlilan mah maot mata lamun kira-kira salaki ibu mung wae maca tahlil ku ibu buru-buru dititah kalah di tahlilan atuh bae mata lamun kira-kira mung maca tahlil hareoskeun kanu cepilna la ilaha illallah insyaallah merejat deui ge jalma geus dibacakeun Quran mah gering atuh ka maot wae ke maot mah terakhir pantes dibacakeun Quran mah nu gering sakaratul maot matak mending maca Quran mending dibacakeun Quran mending maca Quran osok maca Quran osok eta teh osok Allah gaduh cenah sae kene awet ieu mah Al-Qur'an mas kawin jadi disimpen we cenah Qur'an di lomarian aya nu kitu aya nu kitu aya nu mana jalmina yo oh nah matak sapali ulama mah nganjurkeun kan mas kawin teh ulah nganggo nu karitulah da sabab nu kitu mah kedah teu dijantekeun mas kawin ge kedah ga disolatkeun mah bangga kudu ditangtungkeun leres teu
sok pababin mending salat mending disolatan atuh tong belang betong salatna dekat tinggali gitu pababin belang betong ene percanten lah nyanyi tuh orang-orang kumaha bener Allah nah salat bapak orang-orang nanti langsung sekaligus jeung unggal waktu unggalna 5 waktu dina sapoe teh gitu pabin patang salat sameme di salat geus disolatan mah tadi teh apa pae matak mending salat mending disolatan ning salat gitu matak wayahna ibu ye lamun bapak boga pamajikan mung salat wae ku bapak di tadi solatan kan hirup kene dititah sok salatmu gitu salat ibu mah salatnya di imah bapak mah dianjurkan salatnya berjamaah di masjid bapak mah pababin ulah sok salat di imah salatnya di masjid matak lamun ibu boga salaki salat wae di imah ku ibu buru-buru bere nyaho kalah bere mu kena aja bere nyaho kan itu sok saat berjamaah ke masjid malaman kan kanjeng Nabi kayaknya ngajarkan senantiasa sholat berjamaah di masjid taraklah sholat berjamaah di masjid matak lamun rumah sapa babin lalaki pababin wayahna sholatnya di masjid saya naon aya nu ngabina urang dina naon dina sagala halna bab kailmuanana bab akidahna bab tauhidna bab fikihna matak regreg alhamdulillah seueur para kiai seueur para ustad alhamdulillah matak titipkeun atuh barudak urang ge ka para ustadna ka para kiaina meungpeung seueur para kiai di dieu meungpeung seueur para ustad di dieu kitu nya sok barudakna piwarang ngaraos sabab naon hariwang pamirsa morang kali ayeuna mah kurang-kurangna leres teu leres kirang-kirang nama tuh dugikeun KBG ge pan ayeuna budak sakola leres teu tuh sabab naon pendidikan keagamaan kirang da sabab di sakola mung sabaraha jam atuh tina samingon teh leres teu lamun teu dibekalan ilmu agama nya duh palaur cacak-cacak dibekalan ilmu agama ge kurang-kurangna pan kitu komo lamun teu dibekalan matak yuk urang titipkeun barudak urang sadaya para kiai siap Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik mudah-mudahan para kiai sehat amin ya Allah ya Rabbal Hilang bagai salam kehormatan disangakeun wabil khusus kakarsana kilak cet Gus mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah sehat selalu